Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biantra atau pidato mangrupa kaparigelan nyarita anu kacida diperlukan dina kahirupan sapopoe, yaitu pidato itu menceritakan kehidupan sehari-hari. Siapkan heula naskah samemeh urang biantra. Jadi menyiapkan dulu naskahnya sebelum kita membuat pidato. Hal anu kudu diperhatikan dina nyiapkeun naskah biantra diantarana. Jadi hal yang harus diperhatikan untuk menyiapkan naskah pidato yaitu urang kudunya saha nu rek ngadengekeunana jeung dina kagiatan naon eta biantra teh ditepikeun. Jadi kita harus tahu siapa aja yang mendengarkan pidato kita dan kegiatan apa yang harus disampaikan. Raraga biantra nu bagian-bagianna diantarana bagian-bagian pidato diantaranya hiji bubuka mangrupa basmalah salam puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan pertama ya mengucapkan salam bismillah puji syukur. Kedua eusi atau maksud eusi hal-hal nu rek ditepikeun. Jadi eusi itu hal-hal yang harus disampaikan dalam pidato. Tilu panutup yaitu eusina hanturkeun nuhun jeung minta diampura. Jadi penutup biasanya isinya mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Istilah kesehatan yaitu pertama tukang ubaran, contohnya dokter yang mengobati dokter. Kemudian B yaitu ngaran rupa-rupa ubar yaitu macam-macam obat, contohnya jamu, jajamu ya. Kemudian yang C istilah sejena, istilah lainnya yaitu contohnya cager, cager itu sembuh. Kecap kantetan nyaeta gundukan dua kecap anu ngandung harti injeman. Contoh kecap kantetan hiji, satu kawas aul suka meludah, dua handap ansor yaitu sopan, tiga kokolot bedog ikut campur urusan orang tua. Kalimah kaayaan caritanana mangrupa kecap keayaan atau kecap sifat yaitu menceritakan keadaan atau kata sifat. Contoh kalimah kaayaan nyaeta Jatmika jangkung ari adina mah pendek, yaitu Jatmika tinggi kalau adiknya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka anak-anak bab 6 barudaknya, coba dibuka bukunya halaman 83 bab genep pengajaran genep biara kesehatan masyarakat. Nah di situ ada teks biantara pidato ya, pentingnya ngejaga kesehatan. Terus udah dibaca, dibuka halaman 85 disamakan naon tema biantara di luhur pentingnya ngejaga kesehatan. Temanya penting menjaga kesehatan. Di nararaga naon cenah eta biantara teh dibacakeun, dalam rangka apa itu biantara dibacakan tentang mileng moe kesehatan sadunia. Jadi memperingati hari kesehatan sedunia. Kemudian mana nu disebut salam pamuka dina biantara di luhur. Salam pamuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Asih anu pantos masihan saniskara kanikmatan ka urang sadaya gugi ka danget ieu urang sada tiasa patepang lawung paamplok jonghok di tempat dina raraga meling poe kesehatan sedunia. Maksudnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kita di dunia ini dan mempertemukan kita di tempat ini dengan memperingati hari kesehatan sedunia. Nah, kemudian di sini terangkeun naon nu dimaksud ungkaran sehat teh mahal hargana. Sehat itu mahal harganya. Upami urang dugi ka teu damang teh sok sagala teraos dituang. Apabila kita merasa tidak sehat, segala apa-apa tidak enak ya untuk dimakan, ngerasa tidak enak untuk mengerjakan apa-apa atau makan dan sebagainya. Terus nomor hiji kalau kelompok tilu naon pentingna urang ngajaga kesehatan. Sabab lamun urang sehat raos lamun bade tuang jeung raos bade kulem. Jadi kita kalau sehat
kita itu enak untuk makan, untuk tidur dan sebagainya. Kasahawai ngahungkeun nana nu eta biantara teh. Kepada siapa saja berterima kasih eta biantara ngatun ka nu kaasuhan. Di sini ada kepada Bapak pupuhu komite sekolah, Bapak sekolah, kepala sekolah, Bapak Miwa Guru Sadayana, terencangan teman-teman yang ada di mendengar pidato. Nomor 1 kelompok 4 nu bakal karasa ku awak urang saupama karasa sehat. Lagi lamun awak urang karasa sehat raraos bade tuang jeung kagetan. Jadi kalau kita merasa sehat, badan kita akan terasa enak untuk melakukan kegiatan. 2. Kumaha carana sangkang urang bebas dina bibit penyakit? Bagaimana kita bebas dari bibit penyakit dina milih katuangan kedah apik? Jadi memilih makanan itu harus apik, sehat, jendela dibuka unggal dinten, jendela dibuka setiap hari, kolomberan bersihan, got saluran got dibersihkan ya. Kelompok 5 hiji naon wae nu mangaruhna kana kesehatan, katuangan jeung lingkungan tempat urang mukim. Jadi pengaruh kepada makanan ya, lingkungan yang kita tempati ya. Jadi bersih kalau kita menerapkan kesehatan. Kudu kumaha urang dina milih kadaharan dalam memilih makanan, katuangan kedah apik nu sehat, yang sehat ya. Nu bakal kejadian upama kolomberan diantepkeun jadi sayang reungit, comberan didiamkan jadi sarang nyamuk. Nah, bakalna urang tiasa kaserang demam berdarah ya, terserang penyakit namanya demam berdarah. Kumaha carana urang dina ngajaga kesehatan? Bagaimana kita menjaga kesehatan? Harus apik ya, memilih makanan yang sehat, lingkungan tempat orang mukim kedah sehat, lingkungan tempat kita tinggal juga harus sehat, jeung kedah olahraga dan harus berolahraga. Nah, arti kecap dibaca mikawanah biantara ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Penjelasan kesehatan dibaca juga sudah dijelaskan. Terus nah ini ada latihan bikin kalimat ya. Rumah sakit, dokter, perawat, belangkar, pasien, dokter jaga, besuk, jajamu sehat. Nah, ini di sini rumah sakit eta lengkap fasilitasna. Dokter keur meriksa pasien, lagi meriksa pasien, perawat keur ngarawat pasien, merawat pasien, belangkar itu digunakan jeung angkat jelma kering ya, yang digunakan untuk mengangkat orang sakit ya. Pasien diperiksa ku dokter jaga keur meriksa pasien, lagi meriksa pasien. Besuk, isukan abdi bade besuk ke rumah sakit. Besok saya mau besuk rumah sakit. Jajamu saya jeung kesehatan, jamu bagus untuk kesehatan, sehat, olahraga supaya awak sehat, olahraga supaya badan sehat. Nah, di sini ada pantetan sudah dijelaskan sebelumnya. 1 nomor 10 dipilih di sini, ditulis jawabannya yang sesuai dengan kalimat. Budak teh kawas aul di tadi ngaciciduh bae. Kawas aul itu orang yang suka meludah ya ciciduh. 2 mangkudin mah jalma tiis leungeun melak nanaon ge sok jajadian. Jadi orangnya senang bekerja ya. Kemudian nomor 3 manehna mah gajak soteh sakadar hadap asor bae da piraku kudu dibonceng dan empet duaan ya. Dia itu mungkin mereka itu sopan menghormat teman-temannya, jadi mau bonceng duaan padahal sudah sempit ya. Ari kolot keur ngobrol ulah sok ilu nembrong kapan nu kitu teh disebutna kokolot bedog. Jadi suka ikut-ikut campur ya urusan orang tua lagi ngobrol. 5 nyana rek ngembang awe mah moal balanja barang obat teuing dan nu kamari oge tacan payuh kabeh. Jadi tidak akan belanja barang banyak-banyak karena kemarin aja banyak barang yang belum terjual. Waktu perang Teluk loba tentara Amerika mau ajak Jawa, maksudnya gak banyak tentara Amerika yang ngajak tembak THD, lain ngajak sabanana, jadi mengajak yang tidak benar ya.
yang teboga kaera aku angga marukan batur teu arapaleun yen mobilna teh lain anu-anuna ya mengaku-ngaku barang benda orang ya. Urang teh kudu boga tangtungan hirup ulah pucuk awian. Jadi kita harus punya pegangan, jangan suka ikut-ikutan. Kemudian nomor 9, ari jadi jelema ulah atul biwir nu teu penting oge diomongkeun. Jadi orang itu jangan suka jadi istilahnya jangan suka ngomongin yang enggak gitu ya. 10 dasar jelma atah warah kelakuanna teh teu bager. Jadi atah warah eta kurang didikan, jadi tidak baik gitu ya. Kemudian di sini ada kalimat keayaan. Jamika jangkung ari adina mah pendek. Sudah dijelasin ya. Kemudian di sini ada kalimat-kalimat yang harus dikerjakan. Bager, budak bager mah katingali tina kalakuanana. Pinter, hidup teh kudu pinter ngaran naik kelas. Budak teh mani hebat, mani istimewa. Jadi di situ Punjul itu berani ya, percaya diri ya ke depan. Cedem itu apa? Mendung ya. Kuek gelap, caang, terang, cangra, getol, rajin. Nah di sini ada pilihan ganda. Nomor 1 puji syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Asih nu parantos masihan saniskara kanikmatan ka urang sadaya gurugi kadanget deui. 2 urang sadaya tiasa patepang lawung paamprok johok di tempat di neraga melimpahi kesehatan ya. Nomor 3 teu hilap nu kusim kuring. Bapak pupuhu komite sekolah, Bapak kepala sekolah dipika hormat ya. 4 ngadegna sim kuring di tempat bade nyanggem hinangka wawakil. 5 cik sing kemuring bade tumaros naha penting henteu urang ngajaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. 6 malah aya pamadegan anu teu netelakeun yen geuning kasehatan teh mahal hargana. 7 upami urang dugi ka teu damang kalau kita merasa tidak sehat, segala apa yang kita makan, apa kita minum itu tidak enak. 8 tah geuning kagambar kesehatan teh penting pisan dina kahirupan urang ya. 9 seueur pisan anu ngaruhan mempengaruhi kesehatan ya. Kemudian 10 dina katuangan kedah apik ya, teu kedah nu awis atanami nu marewah. Nu penting mah tiasa nyumponan kanggo kabutuh awak urang. Jadi memilih makanan harus apik. 1 biantara mangrupa kaparigelan nyarita anu kacida diperlukan dina kahirupan sapopoe, yaitu menceritakan pidato itu kejadian sehari-hari. Kumaha carana sangkan urang hirup sehat, kedah apik milih katuangan anu sehat, lingkungan tempat urang mungkin juga kudu sehat, kedah olahraga, istilah kebersihan, bersih, sabun, pakai sabun, sampo, kebersihan imah, bersih tina debu ya. Istilah kesehatan, dokter, rumah sakit, jajamu, perawat, cager. Kemudian hal-hal nu kudu diperhatikan upama urang rek diantara yang harus diperhatikan apabila kita harus berpidato, urang kudunya saha nu rek ngadengikeunana jeung dina kagiatan naon eta.